Buset, sing ada gitu ya potong ayo. Nah, Bos. Buset. Kuat suara beduk. Neng itu. Buset, suara bleson ieu mah. Buset, bisa apa tuh suara bleson? Iya, iya teh geus mere kode. Peri botong. Puri botong. Berarti yang ngising ai peri beteng, Bos. Hidang. Lu peri botong hayang ngising. Hayang hees. Buset. Aduh, ya laparin bos teh meureun sugannya. Lapar, Bos. Ciga-ciga ye lamun aya tukang kadaharan sedap cigana ye. Lah mantep banget, Bos. Heeh. Kumaha ya? Ngan teu boga duit aing. Waduh, rada ripuh ieu mah rada ripuh. Teu boga duit. Eueuh, beak. Ya, Lah komo urang. Di mana orang boga duit? ya pokokna mah sabisa-bisa sia we lah mun aya tukang dagang geus yang geus eureunkeun rek dijungkir-jungkirkeun suganan. Siap, Bos. Urusan saya. Penting beteng aing sebeuh. Siap. 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 Lapar ya. Sarua, Bos. Aduh. Sate. Ah, Tah, Bos. Tukang sate. set ka beneran pisan atuh banget. ari keur. Orang jadi seueuh nya. Kumaha urang lamun cegat. Kumaha mun urang cegat. Heuh, Ya geus cegat ku sia. cegat ku urang. Ah, Siap, Bos. amankeun ku sia bere ka dieu Tenang, nan. urang cegat. Bang, sate. Nah, aya nu meuli ya. Ih, asana aing mah hampir ngaborong numpuk ieu mah ya. Hop. Eren. Nah, gitu. Mereka borong, Hayang sate. aya sate mah tenang. Besok yeunkeun 100 tusuk. Berha? 100 tusuk. Ya, sate nage kali 15 tusuk. 15. Heeh. Kumaha dagang sate teh sia mah. Dipiconan sugan. Aurkeun ku aing ya. Ah, Nya ulah main aur-aur kun wae. Diacak-acak kayak Tuman sok gede adat. Nya ICF kali 15 tusuk bade. Geus yeunkeun lah. Kajeun? Kabekeun geus yeunkeun. kajen. Nah, udah ngatuh kajeun mah. Kumaha ieu, Bos? Narima moal. Nyaho ieu bos, ke aing dicarekan tungtung namaku bos. Ini carekan dewe. Kenal lah, nu penting sate pokokna mah. Bener. Bos yang penting mah seubeheun. Heeh, sebeheun. Urang teu beunang kaomelan deui. Lah, bener. Moal kau milad deui. Buru atuh, lila banget. Carekan manten aing ye. Kelepak ku aing ka ilana. Nya keudang atuh mang. Sabar we heula. Kalem, da keudang ge asak, slow we atuh. Tumben-tumbenan ya aya nu meuli 100 tusuk. Keur alus milik poe ayeuna mah ya. Tapi kali 15 tusuk. Ah, kajeun keudang cenah hirup pola seuneuna ya. Batuk Ima asli ya. Mari. Mana geus can heuh? Asak geus ieu ya. Dia Gila banget. Sate mantep ya. Iya, aya 15 tusuknya. Heeh. Oh, 15 tusuk. Sia boga hutang ke aing. Lah geuning boga hutang. Pan tadi aing ngentana 100 tusuk, sia dibere 15 tusuk. Berarti sia boga hutang 85 tusuk deh ke aing. Boga hutang 85 tusuk. Oh nya heueuh. Itu bayaran ayeuna. Lamun dibayar, engke isukan. Lamun geus aya nu 85. Isukan dibayar Nah, isukan. 100 dicopot 15 85 kurang duit lagi engke isukan. Oh kumaha ieu nya? Berarti urang boga hutang. Nyamoran boga hutang. Ya tuh kajian geus aya kitu mah. Oh, sia isukan kudu aya di dieu deui. Aing isukan nungguan di dieu. Heeh. Oh, Gus. Kadang heula ya. Kok aing jadi lieur kieu nya? Manehna anu meuli 100. Kok jadi aing nu boga hutang kieu sih nya? Poja aing teu dibayar. Aduh, ku bego-bego teuing ya aing. Poja teu dibayar, poja aing boga hutang. Jadi serba salah. Ah.